komputer nak aku belum. Yang si Ari mah kabur wae. Kamera. Ngontrak cek aing ge di ditu di Jimaran. Cek aing teh Ri tungguan toko. Natagong mah poe urang Mang Ari. Cek aing ge dagoan toko. Tadi terus kuno gablak. Aing cek aing teh rek dagang heula. Me cing teh dong sebentar si anjingna areuweun. Naon di kulo truk lagi. Heeh, da mantuk Agus Heruman. Aing teh kasih ngaraja ka Agus. Jeung Agus teh ye cek urang jualan kan si Ari nu tunggu toko mah. Wah, Wah, teh ngapoe teu ngeunah nyatu teu ngeunah di datangan. Cai teh terus diteang teh. Anjing naon ye pantos seutik muka bagus cing teh. Dibuka toko teh. Nah, ka mana cing teh teh jelema teh bajuna eueuh cai teh nu tunggu toko teh. Kabur. Teu ngeunah nyatu teu ngeunah molor. Kabur, bah. Aduh, anjing cai teh. Mana bosnya? Sebentar dong teu apal aing cing teh. Ah, si anjing cenah isuk mah cenah sina di kunyalan we. Kasieun urangnya. Ah, mantau ge anjing antep cek urang teh lieur. Si hore si paragongna teh mantau ka Singaraja meureun jeung Agus Heruman. Jadah tapi ka 3 poe aing mah geus. Pernah ge tinggalkeun 3 poe, aing depan 3 poe teh dagang heula ka ditu ka Singaraja teh Jimaran teh. Tapi keun ka dikulut. Ri aing teh tungguan toko. Tabagong nakasieu. Aing tak teu mantau kumaha Mang Ari. Teu ngeunah nyatu, teu ngeunah moal war unga poe dikulut rupe. Si aranjingna mah teuing ka mana da. Mesin jahit anyar Mang Aris. Laseu anyar. Diculkeun ku aing. Teuing da si anyar ieu. Teuing dibayar teuing teu. Naon di ditu teh geus eueuh sasaha cai ge. Pantau muka toko teh. Heuda eueuh bawaeun meureun di toko ge maok naon atuh sampel hungkul. Anjing ka mana cing teh nu tunggu toko kabur. Ka mana maneh kabur harita? Ka Singaraja aing jeung si Sarip. Oh, si Sarip teu malulu. Rajadahna anjing. Mang Aris aing. Kitu wae bos ya mah kita ngagawean gordeng geranya basa teh heula teh peuting aing geus puguh keur teu ngareunah awak. Heuh cenah kurang cenah anggeuskeun. Na meureun hese we teu bisa meureun. Kudu anggeus isuk. Eueuh kabur deui wae teh dianggeuskeun. Alah anjing sia mah. Matak mun ngagawekeun sia mah kudu ditungguan Mang Aris. Ah anjing teu malulu. Lain atuh aing nganggeuskeun ket meni burang peuting bergadang. Bari jahitan kulai peloy ge nya anjing. Nah, kulai peloy. Gitu tas eta mah.